Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 58. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom barakatak atau napi hahaha gitu paintennya sanes carpon ya mah aya we painten naon lulucon pamirsa. Judul anu kahiji nyaeta nurutan budak. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Madsuri ngadeheus ka ajengan bari ngabring katut bojona jeung anakna opatan. Aya naon? Asa tara-tara ti sasari datang abring-abringan sur ajengan. Nu mawi ajengan abdi teh bade nyuhunkeun patwa ieu pun bojo keukeuh hayang pepegatan wae. Soalna mah biasa we ku kaayaan nu sakieu saresahna. Ari nu jadi pamangan teh ieu budak nu opat. Nah kedah ngiring ka saha? Gampang atuh. Urang tanya we budakna hiji-hiji. Barang ditanya budak teh opatanana hayang milu ka indungna bae. Tah geuning kabeh budak teh hayang milu ka indungna. Eta mah kari kumaha Madsuri bae. Atuh upami kitu mah walon Madsuri bari balaham belehem. Abdi ge rek ngiring ka barudak we. Ya kintu nanti ACH. Judul anu saterasna nyaeta sensus baheula. Saur raja di hiji nagara kapatihna. Patih, kumaha daftar jalma-jalma bodoh teh geus anggeus? Dawuh timbalan parantos. Bari sok ngasongkeun daftar teh ki patih teh. Patih, nah hari kami kasup jalma bodoh geuning aya ieu dina daftar. Telepat sadawuhan. Da kumaha alesanana ha? Lepat henteu kapi unjuk. Sarehna dampal Gusti dinten kamari bade ngagaluh kuda sarta artosna parantos timpah. Ari kudana dugi ka ayeuna teu acan dongkap. Upami teh mah nu ngical kuda teh tukang tipu, tangtos Gusti katipu. Menggah emutan abdi dalam anu katipu mah mung jalma bodoh. Da kumaha lamun eta jelema teh jujur? Heug isuk pageto nganterkeun kuda. Perkawis eta mah gampil. Jenengan Gusti tangtos dicoret tina kolom jalma bodoh. Tamat cenah pamirsa sensus baheula ieu anu ngarangna nyaeta Mang Empep. Judul anu saterasna sagala teu pantes. Aki jeung Nini reka ondangan. Nini geus rengsedang dan rapih pisan. Bubuhan ruruntuk geulis najan geus kolot ge siga pantes pisan. Ari Aki mah ripuh. Keur mah keur ngorana teu kungsi ngalaman kasep heula. Atuh ayeuna mah komo. Rap itu ngewa rap ieu teu pantes. Bawaningku bingung kapaksa Aki nanya ka Nini. Make naon atuh Nini Aki teh? Make nu bodas beungeut siga tambah hideung. Make nu hideung komo beuki siga lutung kuru. Lah, walon si Nini. Da teu matak nambah pantes ieu Aki mah masing make nu alus ge buligir we ka dinya. Cek Aki. Embung bisi batur narenjo Aki areraeun. Najan ceuk Nini pantes oge. Tamat cenah ieu pamirsa Sumadi Semea 11 DKT. Judul anu saterasna nyaeta Teu Nyaho Usdek. Dina hiji poe di Bogor diayakeun razia Usdek manipol. Kabeneran Pak Ocep mah acan pisan ngadenge kecap eta teh boro-boro nyaho teh. Bapak, terang Usdek, cek petugas. Duh katujang, Usdek mata aya oge Ustad itu tuh Bumina di kaler.
aya deui Usman tukang minatu itu si cai imahna atuh kapaksa Pak Ocep digiringkeun ka balai desa disina ngadengekeun ceramah di jawatan penerangan di Sumadi Bogor. Judul anu saterasna nyaeta Linglung. Rengse riungan Profesor A gura-giru mulih bakat mingku rusuh ngan kaburu pamitan ka pribumi lalaki wungkul. Jod turun cerak kana mobil dius mulih ka bumina. Kasampak bumina teh kosong. Ngetrok-ngetrok panto eueuh nu nembalan. Mencet bel jempe keneh bae. Profesor garo-garo teu atul, bingung nu aya. Teu lila rag aya beca eureun payuneun bumina. Jerut aya istri lungsur. Ali mami, tos di mana? Tuh, anggar ari tos linglung teh. Apan sareng tas di ondangan. Ari apih kunaon atuh mulih ti payun. Jeung teu ngajak. Nya, tapi apih teu bisa asup ka dieu keun sosina. Ari tadi anu ku apih dipesakan naon? Sur istrina. Barang geus aya di jero bumi, dereg-deg Profesor kaluar, lungah ringeun. Dereg-deg deui ka jero, gahap kana telepon. Halo, kantor polisi? Bukan, cuk ti pentas. Ini rumah sakit. Gahap Profesor kana kaca soca. Terus ngungkapan buku, neangan nomor telepon kantor polisi. Boleh teu kapanggih. Si horeng nu dibukaan teh buku mode. Profesor beuki gugup. Istrina norojol, bari rada gagelendeng. Ari apih milarian naon? Pogo, rek nelepon polisi, mobil aya nu maling. Ya Allah, ari tadi nu ngalebetkeun ka garasi saha? Nya. Profesor ngahuleung semu bingung, kop nyandak rokok, kotret ngahurungkeun kerekan, waleh teu daek kurung, da nu dikotretkeun teh rokok, anu digegel siki kerekan. Tamat cenah pamirsa, Samsu Sobar Jogja. Sakitu anu tiasa kapihatur tina ieu kolom hahaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.